Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaman, maka wajib kajalma. Aroda, anu ngamaksud itu man. Al-bai'a, kana ngajual. Wasyiro'a, sareng kana meuli. Naon ayyata allama, yen diajar heula. Itu man. Zalika, kana itu. Anu geus dicaritakeun. Nyatana pirang-pirang syarat. Sareng pirang-pirang rukun. Wa illa, sareng lamun henteu. Itu ayyata allama, tegesna teu diajar heula. Kana syarat jeung rukunna. Akala, tah ngadahar itu man. Ar-riba, kana riba. Sya'a, mikarep itu man. Aba, atawa mungpang itu man. Maksudna rek hayang atawa henteu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadratis Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
macana kitab Sulamut Taufiq halaman 50 kantun qauluhu fa'alaman aroda al-bai'a pangluhurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaman maka wajib kajalma aroda anu ngamaksud itu man al-bai'a kana ngajual wasyira'a sareng kana meuli naon ayyata alama yen diajar heula itu man zalika kana itu anu geus dicaritakeun nyatana pirang-pirang syarat sareng pirang-pirang rukun wa illa sareng lamun henteu itu ayyata alama tegesna teu diajar heula kana syarat jeung rukuna akala tah ngadahar itu man ar-riba kana riba sya'a mikarep itu man am aba atawa mungpang itu man maksudna rek hayang atawa henteu tos wa qad qala Nazomna halaman 20 pasal akibat ngalanggar paharaman ihram. Can beresnya masalah ihram. Aya hancana. Nah, akibat nu ngalanggarna kana paharaman ihramna eta teh wajib fidyahna diharep kateranganna aya paharaman
soheh atawa fasidna aku mahalaku hajina ari jimana hajina tegesna ihram hajina eta teh mata batalna memeh tahallul awalna ana pontas tahallulna eta teu mata batalna tahallul munggah haji tetep sana ari tahallul awalna anu enggeus migawena kana dua perkarana jumroh rejeng ifadona tawa jumroh dibarengan rejeng buuk dicukuran tawa tawaf jeung cukuran syarat dua barengan tapi haram nama anggeran ngan pedah tengah batalkeun samemehna ditamatkeun tahallul nu panungtungan kajaba akad nikahna eta teu mata fasidna ihram haji jeung umrahna ngan teu jadi akadna saha anu keur ihramna nyorang pangbatalanana wajib tuluykeun ihramna anajan fasid ta ihramna saha nu munggah hajina kakantun wukuf anfana wajib kudu tahallulna niat tahallul umrahna kulaku tawaf ifadah rejeng sa'i kadesalah eta tahallulna umrah mun teu kudu keur ka Mekah eta jalma kawajiban haji kudu dikodoan dina taun anu sejen mun teu kahalangan ku musuhna
perjalanan hajina sahajal manuka kentun wukuf Arafah pengalaman haji wajib bayar dendaan kaasukan adam jabron saha haji cana lakonan kana kabe parukunan ihram ulah dilesotkeun sanajan mang tahun-tahun nu dimaksudina rukun anu acan dilakonan wukuf di Arafah mah lain data digeus diterangkeun kajaba aya halangan sapertina pamuduran setengah D-nya upama istri palangan eta sae diantosan tapi mun urang jauhan mun diantos pekakantun tina batur sarombongan tawataya tutumpakan eta istri menangan tunkeun ihramna ditahallulkeun rukun haji nu kakantun utang kudu dilakonan nu kakantun diwangsulkeun make deui ka ihraman iraha bae lakonan pikeun haji ditamatkeun lamun haji tanggal rukun teu bisa ditambalan ku dendaan angin rukun kudu lakonan sahajal manu ngantunkeun kana laku kawajiban poho tawa ngahajakeun atawa teu nyaho pisan kitu deui nu ngakonan kana rupa kalakuan nu keur ihram diharamkeun kabeh wajib didendaan sahajal manu ninggalkeun rupa-rupa pasunatan eta henteu diwajibkeun manehna maya rendang
Simpulna dina ibadah haji teh aya rukun haji, aya wajib haji, aya sunat haji. Rukun haji mah kudu dikodoan, lamun gagal teh mun taun ayeuna ka ditu ibadah haji heg aya rukun anu gagal nu batal, maka ibadah haji nama tuluykeun ngan taun hareup wajib dikodoan. Cenah teu bisa mangkat taun ituna deui sabisana mangkat wajib mayar deui atuh da beda mangkatna ge. Benten sareng wajib haji. Ari wajib haji mah di mana gagal tiasa digentosan ku dam atawa dendaan. Sapertikeun gagal dina mabit di Mina, mangga eta mah kantun mayar domba we di ditu beres nya. Ngan ari rukun haji mah sapertikeun teu wukuf, teu cicing di Arfah atawa teu towaf namah ngan ieuna ngagilir kalah ka naon kalah ka yang hareupan Ka'bah da kageser-geser ku batur kikian we. Ari rek muter deui da tinggalkeun ku batur. Api-api we heula harita teh da teu apalnya. Milu we jeung batur tawafna ngan genep. Maka eta kodoan nya. Boga hutang maksudna mah. Ngan lamun bangsa pasunatanana, pasunatan ihram sapertikeun naon sapertikeun make sesengitan memeh ihram eta mah lamun teu dilakukeun oge teu wajib mayar dam, teu wajib dikodoan. Jadi fokusna lamun keur ibadah haji mah kana rukun pepeujeuh kudu diperhatikeun supaya sah, minimal urang yakin sahna jeung teu kudu ngodoan. Mangkani ayeuna mah lila jarakna mun daftar ayeuna teh mangkatna duka sabarabelas tahun kakara bisa mangkat. Eta ge mun boga duit ayeuna jang daftar. Lamun henteu ngumpulkeun heula duit terus we urang teh boga hutangnya. Lamun rukun hajina aya nu gagal, mantak sok aya naon memehna, aya manasik. Ari manasik teh atuh persiapan urang di ditu kumaha wae, bisi kumaha, bisi gagal dina rukunna. Dosnya leheung umrohnya, umroh mah gagal poe eta kene bisa dikodoan nya lamun teh mah gagal. Da umroh mah saalit pada melanana, jarang nu hese bari waktosna oge leluasa. Terkadang mah di dituna ge kaparengan keur lalowong. Da ari umroh mah tiasa dina bulan anu mana wae dilaksanakeunana. Benten sareng haji, ari haji makan sarerea pasti aya ngalaman tanggal 10 bulan haji kabeh hayang kadinya. Wajar we pas sedek-sedek namanya. Titik mana kamari teh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun bahwa jalma muslim, jalma mukallaf, urang eusi namanya urang-urang wajib ngaraksa tina perkara anu ngajerumuskeun kana riba. Kana riba teh maksud gampang nama supaya henteu salah dina transaksi. Rek jual beli, rek gade, rek ninjumkeun, rek maparobati jeung nu sejena. Kamari teh kedah terang syarat jeung rukunna heula.
supaya naon, supaya transaksina dianggap sah jeung henteu dicampuran ku doraka. Di dieu bahasana fala yasihu al bai'u haitsu lam yakun dimniyan. Teu sah jual beli nya, pangheulana jual beli engke disusul ku ngagade jeung nu sejena haitsu lam yakun sakira-kira teu bukti itu jual beli teh dimnian eta bangsa simpenan illa bil ijabi minal ba'i au man yaqumu maqamahu walau hazlan. Kudu aya ijab tinu ngajual atawa jalma nu kawakilan pikeun ngajual. Sanajan bari heureuy teh mun di urang mah bari heureuy ya. Urang meuli ngan heureuy gitu tah. Tetep jadi eta teh nya. Naon ari ijab teh? Naha nyangakeun barangna lamun tinu ngajual, lamun tinu meuli naha nyangakeun artosna, nampi barangna nyangakeun barangna, nampi artosna. Tanu dimaksad ijab ieu teh nyaeta ma yadullu ala tamliki bisamni dilalatan dohirotan. Eusinama obrolan anu mindahkeun kapamilikan kalawan make harga. Contoh kabi tuka sapertikeun kieu. Abdi anu tara teh urang mah nya. Abdi ngajual kana ieu buku ku harga 10.000. Ta eta teh ijab nya. Abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 ceuk nu ngajual teh. Tangke cuk nu meuli aya di handapnya. Langsung we contohan jeung nu meulina. Ceuk nu meulina teh abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000. Ta eta teh namina ijab qabul. Sabada ijab qabul teras besok ditambahan nyangakeun barangna nampi artosna. Lamun ceuk nu ngajual, mun ceuk nu meuli nyangakeun artosna nampi barangna. Ta eta mah namina teh qobad ikbad atawa tampan tinampan alias kontan ya. Nyangakeun barangna artosna mah acan nganyuk berarti eta mah. Mun nyangakeun barangna nampi artosna kontan. Jadi ari jual beuli teh naon teh lah kakuduanana teh kedah aya ijab qabul. Ijab qabul teh kieu ceuk nu ngajual. Abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000. Ceuk nu meuli abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000. Barangna disebut lamun kaciri cukup ngange ieu ya. Lamun teu kaciri sebut barangna oge sebut hargana. Rek kunu bogana atawa kunu kawakilan. Mun nu boga warung atawa boga toko mah aduh urang hayang modal engke bisi aya nu meuli sok we ieu mah harga 10.000 pang naonkeun heula pang eta nya pangalayanankeun heula atawa pangnalang lain pangnalangankeun mamayan ya. Pangladangankeun heula contohna teh meunang nya. An bahasana kitu. Kumaha lamun henteu kitu? Teu kitu teh teu kumaha? Henteu jiga nu bieu, maka teu dianggap jual beli. Sapertikeun nu terjadi di lapangan, akad jual beli na teh teu aya. Tapi kulantaran duanana silih ridho,
Sapertikeun di warung-warung nyokot bala-bala geus apal hargana sabaraha 1.000 nyokot erep 5 tara nanyakeun acan yeuh ceuk 5.000 langsung dialungkeun sakapeung manya teu aya jual beli teu aya akadan eta teh tapi duanana silih ridho atawa yuh di dieu nyasok tah pangna nyebut nyasok teu diudage eta anu nyokot bala-bala berarti duanana geus ridhoeun barangna sah ngan teu termasuk kana jual beli tapi lebetna kana naon kana silih bere teu ridho ya naon ridho duanana ngan urang mah nyebutna jual beli sabaraha bawang 10.000 saon tah tuluy we saon cokot we yeuh beu geus we tah eta teh silih bere nya nu butuh bawang mere duit 10.000 nu boga bawang mere bawang saon aya jual beli teu aya da ari jual beli mah abdi meser bawang saon kalawan harga 10.000 ceuk nu ngajual abdi ngajual kana bawang saon kalawan harga 10.000 tah eta jual beli tuluy we dituluykeun tanda kontan nyangakeun barangna nampi artosna ceuk nu meuli nyangakeun artosna nampi barangna tuluy we ditambahan ku rasa syukur mudah-mudahan sing enak dituangna sing awet sing geura beak sing geuwat geura meuli deui biasana anu sok sing awet mah barang nu sok dipake jika meuli naon meuli baju meuli baskom mudah-mudahan sing awet cenah dalam menyebut mudah-mudahan sing geuwat pejet sing geuwat meuli deui eta mah pipaseaeun nya ulah teuing diobrolkeun nya tah jadi dina jual beuli teh aya tilu nya tilu naon tilu bahasa hiji ijab qabul dua tampan tinampan nomor katilu tanda syukuran mah mudah-mudahan sing enak dituangna amin cek nu meuli teh supaya naon supaya ngeunaheun nu meuli teu ngarasa rugi teu ngarasa mahal nu ngajual oge bisa ngahibur jeung ngalap kana kauntungan dan nu ngajual bebas ngabatikeun nu penting duanana pada ridho ngan lamun salah sahijina teu ridho eta mah doraka nya contoh teu ridho teh kieu sabaraha bawang 15.000 mahal teuing tapi kulantaran butuhnya nyesok saon atuh saon bayar sabaraha 15.000 tapi teu ridho tah eta mah doraka ya eta mah doraka mantak sanajan mahal usahakeun sing ridho ya usahakeun sing ridho cirina ridho teh lamun barang beuli mahal teu ngutupluk cirina mah kitu we nya dapangna ngutupluk ge aya rada-rada teu ridho nya mahal-mahal teuing tah sing ridho we komo urang mah anu sapopoena tara ngangge akad ijab qabul da teu biasa tea nya paling ge ngan sebatas tampan tinampan nyangakeun barangna nampi artosna eta oge sakapeung lamun nyal se ari henteu mah sabarahaeun 37.000 yeuh 50.000 hitung yeuh pulangna geus we nya tapi lamun duanana ridho halal dahareunana henteu doraka ngan lamun niatna jual beuli berarti dorakana mah kupedah teu ngamalkeun kana jual beuli ngan di akhirat moal dipenta pertanggungjawaban sabab duanana pada ridho. Jadi kuncina mah sing ridho we supaya henteu meulit nepi ka
herat ya. Cenah mahal beureung ceuk tukang dagang teh kieu nya wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Tapi da urang mah rata-rata tukang hareureuy nya. Sabaraha bawang 20.000 lah mahal-mahal teuing sok atuh melak. Dina nyana ge urang menyebut kitu teh heureuy nya eta teh. Ngan sakapeung mah lamun naon lamun sepihakna aya nu keur serius eta teh pipaseaeun angeurnya. Teras wal qabul minal mustari tadi tinu ngajual mah ijab tinu meuli mah qabul narima nya abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000 tinu meuli atawa nu katitipan meuli pangmeulikeun itu euy tah sami-sami wae nya walau hazlan sanajan bari banyol teh kumaha nya euy meuli eta tah naon meuli sarimi kalawan harga 4.000 moal nya urang mah kitu nya kala diseuing-seurikeun paling ge tah intina mah sing padarido dua nana ya. Wa huwa mayadulu ala tamlik bisamni kalawan make harga anu jelas ya. Mantak lamun dahar di mana di rumah makan anu dibayarna teh paneuri nih eta teh geus naon geus piharameun wungkul naon sababna sabab kadang urang sok menekel atos tuang teh bu sareng naon wae ieu cek urang teh paling ge 20.000-an ari pas ditanyakeun teh 47.000 neg we tapi da dibayar ku urangnya ngan kapaksa da geus didahar tah eta mah doraka ya naon sababna lamun kana jual beulikeun urang mayar barang geus didahar manten ti heula jadi teu puguh nu dibeulina teh nya disebut kana silih bere urang mayarna rada henteu ridho leheung-leheung lamun anu geus biasa dahar dinu kitu ek sababaraha ge geus biasa ieu ngan ari urang mah komo ti palemuran ngahaja neangan dengan sangu teh anu ti kampung daun sampe jengkol jagung pugu leuwih mahal nya tah mantak saya nama taroskeun heula hargana bisi naon bisi urang henteu ridho pas mayarna lamun anu dibayarna pandeuri ngan rata-rata di rumah makan anu arageung mah mayarna ti heula nya mapai heula jiga parasmanan tuluy ka kasir teh eta tepat pembayaran atunya lain beunceun sanggeus dibayar nembe dituang ngan ari warung makan nu di pasar mah eta mah urang dahar heula kakara engke mayar tah sayeuna mah eta ge dibayar heula nya sapertikeun bangsa bubur atawa kupat tahu nya supaya naon supaya urang teh ridho ya pas mayarna pang nama cenah urang malah ridho masing 100.000 ge kupat tahu nya kitu mah kajaba gitu nya ngan sok aya naon sok aya nu mutupluk nih coba teu ngeunah coba mahal tah teu ngeunah didahar mahal nya terido gitu bahaya titik wa tamallaktu wa raditu wa kharaja bima lam yakun dimniyan al bai'a dimya ka'ati abda ka geus eueuh di dieu mah ngajual abid manyang geus merdeka jelemana ge fala yustaratu fi ijabun wa qabulun bal yakfi fihi al iltimas wal jawab titik wa syartul ijabi wal qabuli nyambung kana jual beli anu sesuai anu aya ijab qabul
abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 tah syarat nate alla yatula paslun bainahuma urpan ulah kapisah anu lila sapertikeun abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 lamun teh mah masih keneh aya anu kitu nya tuluy we repeh heula ngopi heula erep sagelas abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000 tah lamun kitu mah teu sah nya sabab lila teuing nya da moal bari nage nya ari lila-lila teuing mah komo di pasar mah dicarekan mun kitu mah nya teu daek dijawab wa alla yatakhallalahuma kalimatun ajnabiyatun atawa kapisah ku obrolan sejen abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 ceuk nu meuli teh ngalalakon heula tadi mah di sawah beak sawah teh kunaon beurit nya geus ngobrol aya meureun 2 menit mah tuluy we abdi meser kana ieu buku ngajawab nu ngajual tadi eta oge sami teu sah jual beulina tos we da urang mah ari kana jual beuli mah piheseun nya tapi mun bade mah mangga nya ngan piheseun tos we lebetkeun urang mah kana silih bere silih ridho nya silih bere silih ridho walau miman la yatlubu jawabuhu fa in talabi ma yas'uru bil arad au takhallala bainahuma dzalik lam yanakid al bae lamun kapisahna ku repeh anu lila atawa ku obrolan anu sejen nu eueuh hubunganana jeung pertanyaan jual beuli nu eta maka teu jadi jual beulina komo ari kieu mah nya sawaun tafarraqo anil majlisi amla ngajualna di dieu hareupeun madrasahnya geus diasongkeun ditarimana di ditu deukeut balong geus jauhnya terjadi gitu oge nya mun lamun cek bahasa orang mah nyangakeun barangna lila ulah musulumpangan nampi ulah gitu teh nya wa alla yataghayyaru al ijabu qabla al qabul wa ayyaqbala waqtal ijabi wa alla yakuna mu'allaqan illa fi nahwihi supaya naon supaya jelas barangna jelas hargana jelas kan ari teu disebutkeun jeung hargana mah bisi kieu sangkaan nu meuli mah bawang teh 10.000 sangkaan nu ngajual mah bawang teh 15.000 tungtungna picek cokeun ka hareupna mantap sebisa mungkin sanajan teu kaasup jual beuli tanyakeun hargana heula sabaraha ieu supaya naon supaya silih ridho supaya silih ridho teras wasartul mutabayyi'aini al bulugu wal aqlu pikeun jadina jual beuli disyaratkeun anu jual beuli nate kudu geus baleg bari boga akal tah ieu di urang makan terkadang mun meuli teh sok nitah budak leutik nya pangmeserkeun ieu wartos kencek mamahnya meser tarasi meser masako cek budak teh nya ibi meser tarasi tah eta teh teu sah nya jual beulina nya sabab budak macan balik kajaba lamun geus balik lamun jual beli tapi lamun duana ridho mah nya
henteu naon teu aya pertanggungjawaban ngan pikeun sahna jual beuli teu sah jual beuli lamun can baleg wal aklu jeung boga akal taranya nitah jual beuli kanu gelo mah wa adamur riki sifat kaabidan teu aya wa adamul hajri jalma anu disengker bisa pihin wa adamul ikroh jalma anu dipaksa jual beulina jalma anu dipaksa teu jadi beuli sia ieu dipaksa teu jadi jual beulina nya falayan akidu al bai'u teu jadi jual beuli minas sobiyyi ti budak walau mumayyizan jeung sanajan eta budak teh geus hideng teh apal nu kieu mah 100 nu kieu 500 biizni walihi sanajan diizinan ku walina sanajan ku kolotna dititah barang beuli tapi budakna can baleg teu sah jual beulina teu jadi jual beulina pikhtiarihi li sukuti ibaratihi wala min majnunin teu sah jual beulina nu gelo moal deui ngajual lagi ka nu gelo mah nya wa mubmaleh nu sakalor ngan yan akidu min sakrona asin bisa krihi jadi jual beuli ti jalma anu weureu anu dosa weureuna bisa krihi moal ieu urang mah nya kanu weureu jual beuli moal urang mah wa illam yakun mukallafan wala min raqiqin ghairi ma'dzunin lahu walau mudabbaron wa mu'allaqan itquhu bisifatin wa ummi waladin amal mukatabu fayan akidu minhu wala min mahjuri safihin li sukuti ibaratihi ieu mah masalah perabidan di urang mah teu aya wala min mahjurin sapihin teu jadi jual beuli ti jalma anu sapeh teh aya jalma anu hartana teh dicekel ku batur kunaon pangna teu dibikeun langsung sabab eta jalma dibere sababaraha duitna beak harita nya jiga budak kitu tah bere 500 erep dibere 1000 erep nya bere 5.000 erep ta eta teh teu sah jual beulina lamun aya kolot nu sapertikeun kitu nya ari nu teu sapeh mah rata-rata kan anu calageur mah mikir gitu boga duit 10.000 jang saminggueun berarti sapoe 1.000 nya diawet-awet wala yustaratu tahaqququ rusdi teu disyaratkeun dina jual beuli kudu pinter sapertikeun teu bisa ngajumlahkeun duitnya kan aya nu jual beuli teh mulangan teh salah wae nya duit 10.000 meuli ieu pulangan 17.000 nya kan aneh di urang mah nya tapi aya eta teh fayan akidu min majhulil hali jadi jual beuli jeung nu bodoh oge gitu asalkeun apaleun nya nu dijualna eta hargana eta ngan moal ge jual beuli urang nya aya jalma nu sama sakali bodoh teu apal kana nominal duit mah wala yan akidu min mukrohin teu jadi jual beuli ti jalma anu dipaksa entos tadi nya ngan lamun henteu hak ari nu hak mah nya nu hak teh anu ku dipaksana teh bener jika engke dina masalah sirkah ari sirkah teh sapertikeun kolot ngawariskeun sawah ka budakna teh 2 sapotong ewang ngan sapotong eta teh teu puguh tangke aya masalahna di payun nya eta mah aya meunang maksa meuli demi kemaslahatan walau qala bi mali wa illa qataltuka soha li annahu idnun moal aya di urang mah
Beuli sia harta lamun teu rek dipaehan hek dijual jadi eta mah nya moal di urang mah nya. Amal mukrohu bihakin ka anta wajah alaihi bai'u malihi liwafaidainihi au siro'a ainin lazimathu bi'aqdi salmin. Jalma boga hutang ka urang 1 juta teu daek wae mayar ngan manehna bogaeun taneuh mun dijual teh payu 2 juta jual sia taneuh keun ku urang rek dibeli 2 juta mualnya taneuh mah tapi boga hutangnya eta jalma teh maka menang dipaksa nya mun zaman ayeuna mah dijabal nya bahasana teh teu daek wae mayar puguh-puguh geus jatuh tempo menang nya. Fa akrahu al hakim ngan dijabalna ge ulah ku urang tapi ku hakim ari hakim teh kodi ari kodi teh di urang manaon anu sok ngetok palu teh naon teh lah heeh naon ngaranna teh jaksa jaksa naon eta nu gitulah urang mah kakara nu kitu teh lamun di razia motor diteangna kana kitu sidangnya ketok palu laku hakim ya hakim di orang ge ngaranna sarua fayasiu ba faqrahul hakim alai fayasiu bayang huwa syirahu jadi jual beli nah talit deui disajannya fala yasihu min a'ma fi ma yutawaqqafu ala ru'yati wa musliman in kanal mabi raqiqan terjadi jual beli ya lamun teh mah inti tina jual beli eta teh kudu ditingali tapi jual belina jeung nu lolong ek meuli baju warna hejo lolong ieu berewe warna koneng komo ari ditipu kitu mah sanajan nya oge teu jadi kajaba kudu aya saksi ya. Au murtadan atawa jalma murtad eta oge sami nya murtad teh asalna Islam teras keluar tina Islamna fala yasihu sirahu harabiyyin lahuma wa halalan ingkanal mabi'u sayyidan tesah jual beli ka kafir harobi ari kafir harobi teh kafir anu ngamusuh ari di urang mah kafir nama sapertikeun di pasarnya ngan teu ngamusuh justru kafirna ge sok maca assalamualaikum di urang mah sapertikeun toko-toko anu Cina nya assalamualaikum Pak Haji kumsalam kumaha damang alhamdulillah tapi kafir eta agamana mah lain Islamnya kafirna geus jiga Islam gitu eta mah teu naon sah jeung nu kitu mah wasartul mabi'i syarat barang anu dijual teh khomsun aya 5 panjangnya jadi naon wae barang nu meunang dijual jeung barang nu teu meunang dijual cekap heula wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi' wa antarzuqanal aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kawuri